endog bonteng arek nyarap make endog jeung bonteng ya sok rek dinaon kencing tingali bumbuna oge ngan ukur nganggo bawang bodas hungkul geprek we kieu tah siksikan deui atuh bonteng nanya siksikanna ieu bade araripis we ameh naon ameh tereh asak bari tereh hipu sing araripis kos kieu tuh sak siksik sak siksiknya tagenkeun katelna hurungkeun seuneuna miakan saalit ceos we goreng bawangna sing nikah seungit tah tos kitu ceoskeun etana nate bontengna ieu urang kongsreng we tumis nikakeun nanti ngaran nikalkeun layu tos kitu nembe urang gebruskeun cainya cai saridona we kieu tah ameh aya daging-dagingan urang purulukan we ye ku daging bubuk nya ngoroyku rasa sapi teras deui urang tamihan deui uyah saalit wayahna we nya aya suara gombrang-gombreng da si kasep eta teh keur maen drum tuh nganggo panci kongsrang tos ngagolak cemplungkeun endogna ye kos kieu tuh cek tadi nama abdi teh bade ngamam sayur ieu teh sayur bonteng bade nganggo sangu ari pas diilik sangu dina langsung teh geuning beuteuy hilap deui keur wengi teu dilebetkeun kana kulkas jadi we enjing-enjing teh tos beuteuy basi lebar we teu tiasa kaemam tos kieu we lah diakalan nganggo mie nya karbohidratna digantos nganggo mie jadi enjing-enjing ieu mah nyarap teh nganggo sayur bonteng sareng mie yuk sadayana urang nyarap kieu ge mantep seger.